Trenggono maju dina Rajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sabab dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Muka mun kaayaan si Dugul teu boga kakuatan rangkepan sakujur badana nu dilapis ku tuah kasakten kalung wasi kuning, geus bisa dipastikeun si Dugul bakal ajal binasa mangsa katibanan ku Panarajang nu jadi lawan. Harita si Dugul upaya sakuat tenaga nyingkahan jeung ngabendung Panarajang nu jadi lawan. Sok hiulah plos gila. Plos. Panarajang lawan bisa disingkahan ku si Dugul. Kelila datang di Panarajang susulan. Si Dugul reikat ngabendung Panarajang nu jadi lawan. Sohyuk da keduk-keduk. Panarajang lawan bisa dibendung. Tapi gese waktu sarenghapan Panarajang Trenggono anu mangrupa sapasang leungeun jeung sukuna ngahantem kana anggota badan lawan. Tumerapna ka si Dugul badana jadi ngajengkang oleh abga tukang. Sohyuk cebuluk. Wih ngarubuh sedayana dalaramang jengkang kebut si Dugul ngageronahan ka nyeri bari badana ngajengkang oleh abga tukang anu saterusna rubuh ngabebengkang maring lemah. Trenggono mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun nuju lawan geus ngabebengkang maring lemah. Trenggono ngumbar ka sukahatena. Ayo maneh udang teh tukul serokol wong kenceng lamunan maneh emboga kakuatan sayataan nganu hebat. Wis robo kaya ngene kumaha ngayonan ngupaya Dugul. Surugul teh bisa dipastikeun maneh moal bisa udang deui to. Sagedeng deui maneh bakal sekarat. Baska modar Dugul Surugul Trenggono anu karek ge balem harita jadi kageteun anu lain dikieuna. Barang ningali Sudugul ngoneal di hudang. Terus sengkat nangtung bari merhatikeun kayan si Dugul anu teu sakara-kara. Trenggono galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Wah. Lah. Oh, boy gitu. Ternyata si Dugul masih bisa utang deui. Alah. Padahal sakuduna mah si Dugul teh geus sekolah to. Terus ngajal binasa. Tapi kengayangan si Dugul malah endok sekara-kara. Urang ajar si Dugul. Moga kakuatan neong eta si Dugulnya. Aku ora percaya. Ninggali kenyataan seperti kieu mah. Aku jadi bingung toh. Arep lakukan tindakan apa sih iki? Trenggono jadi bingungan. Kudu kumaha carana pikeun ngungkulan nuju lawan. Sedengkeun si Dugul harita nyelang ngarelet ka lebah tempatna manggali, tapi tetela manggali eueuh di tempatna. Si Dugul terus musirkeun perhatianana ka Trenggono bari nyalita. Alah, dalaramang sadayana. Aku mah aya Trenggono waktosna. Uing anu geus dirubukeun teh bisa kene hudang deui geuningan. Jadi we teu tulus atuh Trenggono unggul dina ieu tarung teh senis. Jadi rek kumaha ayeuna? Sikap jeung tindakan maneh anu saterusna Pasti na oge bingungnya.
Kermikiran kahebatan uing. Bingung apaan? Ayo ngakulah, tong asa-asa. Trenggono anu masih kene kebek ku kabingung. Harita masih kene katingali. Ngahulang ngaraga menang can waka nyarita. Dina kayan keur kitu harita teu kanyahoan kadatanganana. Jol aya digigireun Trenggono. Aya Nyi Putri Karoban anu nangtung digigireun Trenggono bari ngareret ka Nyi Putri Karoban harita Trenggono terus nyarita. Loh. Maneh teh Nyai Guru mah sumpingna ka dieu. Tapi nang ayeuna prantos ngaya di dieu. Aduh ngayeuna ngabdi nuju bingung nah. Mikiran nganu jadi lawan. Iya untuk ngacan biasa mbak dirubuhkan guru. Andika hantu kudu bingung mikiran kaya nuji lawan Trenggono. Si Dugul mah bisa dirubuhkan ku Andika. Sabab manehna boga kakuatan rangkepan tuha kasakten kalung wasi kuning. Anu ngalapis dirina. Pikeun ngukulan si Dugul memang kudu diri kula anu ngayunan manehna. Anu matak Andika leuwih hade mundur Trenggono. Si Dugul kakuatan jeung kamampuan dirina kudu bisa dimangpaatkeun ku urang. Sok mundur Trenggono. Trenggono geus teu loba dicarita. Harita langsung ngajoelat mundur ka tukang terus cicing di tempat nu rada anggang pikeun ngabandungan kana kajadian anu bakal lumangsung. Nyai Putri Karoban mustirkeun perhatianana ka si Dugul. Dina sikapna anu tenang terus nyalita. Bagea Dugul. Bagja ke diri Andika. Sabab dina waktu ayeuna bisa ditepungkeun jeung diri kula Nyai Putri Karoban. Anu ngawasa dan yang alas Karoban. Trenggono murid kula moal bisa ngungkulan diri Andika sabab kayaan diri Andika boga kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wesi kuning. Tapi Andika kudu ngarti Dugul diri kula bakal mampu ngungkulan kakuatan tuah kasakten kalung wesi kuning anu matak ijen jajatena jeung diri kula eunah Dugul. Si Dugul puguh we kageteun. Sabab panggih ge kakara ayeuna jeung Nyai Putri Karoban teh. Tapi Nyai Karoban geus nyahoeun kana kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wasi kuning. Tapi si Dugul nyumputkeun rasa kakagetna. Atuh Nyai Putri Karoban cara ramang sadayana teu disangka teu diduga uing ditepungkeun jeung anu ngawasa jeung yang alas Karoban. Jadi maksud Nyai Putri teh rek ngagantikeun nu jadi murid tarung ngayunan uing gitu. Gitu sanes Nyai. Nyari kali uing mata masalah. Anu penting maja ke Wanara we kudu dibebaskeun. Ulah rek dijadikeun tumbal sagarupa nanaonan atuh. Si Jaka Wanara moal bisa dibebaskeun Dugul. Sabab ngan hiji-hijina keur tumbal pikeun nyampurnakeun kakuatan ilmu dari kula iwal ti manehna anu mangrupa manusia dina ciri Wanara. Tapi bisa si Jaka Wanara dibebaskeun mun Andika mampu ngungkulan kakuatan ilmu kula anu mata gunakeun sakabeh kamampuan Andika pikeun ngungkulan diri kula Dugul. Oh
jantan kitunya. Jadi gitu kadang tuannya Putri Karoban nya. Ngari gitu mah uing jelas kudu payasa kuatan agak sini. Pikeun ngarubukeun Nyai Putri. Teu naon lah ari geus taya di pilihan nu sejen mah. Urang kudu tarung ieu mah Nyai Putrinya. Aduh. Darah mangsa dayana ngalulah kaget we Nyai Putrinya. Di dieu sok robah-robah sora. Ayeuna keur hayang sora kieu. Bisa oge kaulah ngagedean. Mani rewas. Masih di dinya Dugul? Kaulah masih ieu. Darah bangsa dayana. Ada nu matak ngabejan heula bisi rewas gitu. Tadi geus dijentekeun kieu mah ulah kaget we. Di dieu sok gonta-ganti sorangan baheula. Sora teh kieu gitu tah. Tadi teh ngadahar naon ngadahar rujak iris teh naon jadi ngagedean kieu. Sok teu naon ari geus aya di pilihan nu sejen mah urang taruh ngawitanya. Sor Andika nu maju narajang Dugul. Kula mualek pindah tempat mangsa ngimbangan panarajang anu dilawan. Gunakeun kakuatan panarajang nu paling hebat dulur. Kuatna pategadan si Dugul pikeun nulungan Jakawanara. Harita si Dugul saega diri pikeun maju narajang ngagunakeun 34 bagian kakuatan talaga lapisan bari musirkeun perhatian ka Nyai Putri Karoban. Si Dugul terus nyarita. Darah mangsa dayana uing geus nikahkeun kudu bisa nulungan Jakawanara. Anu mah tak uing bakal maju narajang. Mudah-mudahan we bisa ngungkul anu dilawan sini. Urang mimitian wios. Sok Mangga tuh pamikitut mah. Udah ngawitannya sok tong loba ngomong. Kada panajang uing. Ya. Jurelat cilung si Dugul maju narajang. Waktu panarajang lawan datang, Nyai Putri Karoban teu ingkah di tempatna. Barang datang panarajang si Dugul, harita Nyai Putri Karoban ngapanung panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Sok hiuk, hiuk gas, hiuk, gas. Dalig si Dugul badana ngadalig deuk kadorong munura sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun Nyai Putri Karoban teu ingkah di tempatna. Si Dugul gancang mancukeun di tangtunganana bae langsung ngawangun di pasangan. Nyai Putri Karoban bari merhatikeun nu dilawan terus nyarita. Ngan sakitu kakuatan panarajang Andika teh Dugul. Cacakan dibantu ku kakuatan tuah kasakten kalung wasi kuning. Kalah ka Andika anu mundur ka tukang gelingan Dugul. Anu matak gunakeun sakabeh kakuatan Andika. Saha nu nyaho bakal mampu ngarubukeun diri kula. Saur maju deui Dugul. Katurkeun sakabeh kamampuan dirinya. Strong. Si Dugul saga di diri pikeun ngagunakeun talaga lapisan sapenuhna. Mangsa dibankeun panarajang kanu jilawan. Si Dugul musirkeun paneutepna kanu jilawan bari nyarita. Apa nyari Nyai?
Dalas pisan eta teh Nyai Putih Karoban. Uing ayeuna bakal ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna. Teu sawios ku abdi dikatulkeun sadayana. Tong lami-lami teuing tarungna supados teu capenya. Sak katrukeun sakabeh ka mampan didinya. Sumohon mangga atuh. Jurela cilung si Dugul maju dina rajang ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Nyai Putih Karoban dina kayaan teu ingkah di tempatna ngan ti datangna panarajang nu jali lawan. Barang datang panarajang lawan Nyai Putih Karoban sapasang leungeunna meta ngabendung di panarajang si Dugul. Sokyuk keras bangkiung si Dugul ngabangkiung ka tukang. Sedengkeun Nyai Putih Karoban tetep nagen cicing dina tempatna. Nyai Putih Karoban bari merhatikeun nuju lawan geus bisa mancuhkeun di tangtunganana. Harita Nyai Putih Karoban nyarita ditujukeun ka si Dugul. Kakuatan sapinuhna digunakeun ku Andika. Tete lah kaya pangaruh naon-naon pikeun di kula mah Dugul. Kalah ka Andika anu ngabangkieng mundur ka tukang deui geuningan. Ieu kanyataan nu geus teu bisa dibantah. Yen Andika moal mampu ngungkulan kakuatan ilmu kula. Geus waktuna deui kula anu bakal malas narajang ka lawan. Geus saga diri Dugul, kula bakal mas narajang ieu. Si Dugul bari ngatureng hapanapasna dibarengan ku perasaan anu kaget harita terus nyarita. Iya sok atuh hari rek malesna rajang mah. Da memang kitu kuduna ari tarung mah. Sanis uing geus siap tuh pikeun ngimbangan panarajang balasan teu lawan. Sok mangga-mangga bade hareup digigir bade ti tukang banget langgung itu mah. Nyai Putih Karoban harita katingali ngangkat dengan katuhuna. Curugna ngacung nunjuk ka langit musrikeun panetepna ka si Dugul bari tos nyarita. Rasakeun ku Andika Dugul, sakedeung di Andika bakal rubuh. Tadah kakuatan ilmu, puputan jaya buana. Hayya. Curug katuh Nyai Putih Karoban nunjuk ka si Dugul tina curug katuhna kaluar getaran kakuatan anu eta getaran kakuatan datang langsung nemrag kana badana si Dugul. Kajadian saterusna mangsa si Dugul ditemrag ku getaran kakuatan teh. Harita sakujur badan si Dugul ngagleter teu beda anu kasatrum we. Getaran kakuatan nemragana badana si Dugul ngageleter sakujur badana si Dugul. Wayah hayah uing rubuh ka sadayana. Dadana mang sadayana uing rubuh. Walau si Dugul ngagelonahan ka nyari saterus ngacung ka rubuh. Nyai Putih Karoban bari merhatikeun si Dugul. Anu geus dirubuhkeun harita terus nyarita ngumbar ka sukahatena. Andika masih kene untung Dugul. Untung teu dibinasakeun sabab bakal dijadikeun abdi satia hartina jadi anak buah dari kula. Kakuatan buah kasaken kalau wasi kuning mual mampu
pikeun ngimbangan ilmu puputan Jaya Buana. Jadi wayana we tarimakeun kanyataan anu kalanapan dina waktu ayeuna Dugul. Dugul Andika bakal jadi abdi satya Nyai Putih Karoban. Nyai Putih Karoban kakare oge bibirna balem harita ngadadak katingali aya cirim anu ngajerat datang satelusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Nyai Putih Karoban. Joyat Cilung Julug-julug tetela jirim anu anya datang teh Siterogos Hideung. Nyai Putih Karoban netep seukeut ka Siterogos Hideung baritus nyarita. Kula geus nyaho Andika anu disebut Siterogos Hideung teh nya. Anu ayeuna datang pikeun ngabela ngabantu si Dogol. Kula bisa mastikeun Andika saukur boga kakuatan inceman ti Sirawing. Anu ngabantu ka Andika terus Hideung Siterogos Hideung malas tetepan Nyai Karoban balik terus nyarita di barengan jeung papeta. Babat jedaba ndu betanan nina bajadela joel jepna lagrana dwok jedeng. Sanajan caritan Andika teh kaharti sabab keur pura-pura pego tapi ku deui kula geus katebak Andika bakal ngabantu ka si Dugul. Sar majuna Rajang Terogos Hideung rubuhkeun diri kula mun hayang nyalametkeun si Jakawanara jeung si Dugul sabab eta katangtuan jeung kaputusan ti deui kula. Srog Siterogos Hideung ngabangun pasangan pikeun majuna Rajang bari nyarita. Babini bat blet brot sinet wop ini pak mbak dajeng kelecis watin sing serodot kujubar. Jadi jena cang angge ucang angge pada jin no jurelat Cilung Siterogos Hideung majuna Rajang kacepatan gerak jeung kacepatan panarajangna leuwih hebat batan si Dugul. Saukiu angin samaran panarajangna nebak watna badan lawan. Sedengkeun Nyai Putih Karoban tanpa ingkah di tempatna. Harita ngabandung panarajang lawan ku sapasang leungeunna antukna bantrokan dua kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Saukiu gas. Saukiu keduk gas. Dalig Siterogos Hideung ngadalig deui ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun Nyai Putih Karoban tetep teu ingkah di tempatna. Sedengkeun Siterogos Hideung gancang mancuhkeun di tangtunganana terus kawangun di pasangan pikeun neruskeun di tarungna. Nyai Putih Karoban musirkeun perhatianana ka nu lawan baritus nyarita. Panarajang Andika kurang kuat Terogos Hideung. Kurang kuat. Kabuktian Andika nu kadorong mundur ka tukang hanu matak Andika geus teu kudu asa-asa Terogos Hideung. Geragunakeun kakuatan panarajang anu leuwih hebat. Sugan we eta kakuatan panarajang teh mampu ngarubuhkeun dari kula. Sora majuna Rajang Terogos Hideung. Siterogos Hideung nyarita deui bari leungeunna papeta. Beb tendap ninin tuew cipro uladala minini mama berak-bak nana kurubuk cindana ini apa no baca dana kondinet no Jurelat Cilung Siterogos Hideung maju dina Rajang kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Panarajang sapasang leungeunna but-but ngarah kana anggota badan lawan. Ngan seperti tadi we Nyai Putih Karoban masih teu ingkah di tempatna.
nganti datangna panajang lawan. Harita waktu panajang lawan datang katingali Nyai Putih Karoban langsung ngebendung ku sepasang leungeunna. Sok hiuk lugas geseh waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabandung panarjang lawan. Harita Nyai Putih Karoban ngasupkeun panarjang balesan mangrupa panarjang leungeun katuhuna anu ngahantem kana dada lawan. Sok hiuk lugas nah pepenalawora badanina sungkulik sungkedang duh wow. Aduh, setelah Gosideung ngajrowok ngakuik siga beurit kacepet panto badana mundur sababa lengkah ka tukang sedengkeun Nyai Putih Karoban harta bari merhatikeun nuju lawan terus nyarita. Mereka kuat ngaguik kitu tala Gosideung beut siga beurit kacepet ku panto. Nah kumaha ieu teh kalaka Andika anu kabeunangan ku panajang lawan gelingan teh Gosideung. Anu mata geus waktuna Andika kudu ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna. Sangkan bisa ngarubeukeun anu jadi lawan. Kukula ayeuna Andika diberi kesempatan sakali deui pikeun majuna lajang sangkan bisa ngarubeukeun deui kula. Kumaha kaharti teh Gosideung? Mun diri kula teu bisa dirubuhkeun mangka giliran kula engke anu bakal ngarubuhkeun Andika. Sor maju naljang deui teh Gosideung. Jurelat culung si Gosideung maju dina rajang ngagunakeun kakuatan sapinuhna tapi orokaya. Saperti tadi wae panarajang si Gosideung rentas di jalan dibendung ku Nyai Putih Karoban. Sok hiuk kedukas bangkieung si Gosideung habangkieung mundur ka tukang samemeh nuju lawan bisa mancukeun di tangtunganana. Harita katingali Nyai Putih Karoban curug katuhuna nunjuk ka lebah si Gosideung bari nyarita. Hei Gosideung geus waktuna Andika kudu rubuh. Rasakeun kakuatan ilmu puputan jaya buana. Hayya Tina curug katuhu Nyai Putih Karoban kaluar getaran kakuatan anu saterusna nemrag kana badan si Gosideung. Harita si Gosideung geus teu sempat nyingkahan panarjang balesan ti anu dilawan. Yuk sedas kajadian saterusna sakujur badan si Gosideung ngageleter teu beda anu kasetrum. Saterusna si Gosideung terus rubuh di gigireun si Dugul anu can bisa ngoneal hudang. Si Dugul jadi kageteun sangeusna sidik yen si Gosideung teh tetela manggali geuningan. Ningali si Gosideung geus dirubuhkeun ku guruna. Harita Trenggono ngajwelat datang nyamperkeun ka Nyai Putih Karoban. Sageusna deukeut Trenggono terus cerita. Aduh, ento disangka ento diduga no. Ternyata itu si Gosideung teh si Gali Surali Nyai Guru. Alah dikira sopo iki? Jadi saterusna ngayeuna kumaha tindakan Nyai Guru? Badhe kumaha iki? Nyata segala ngejeng si Dugul teh nak entuk langkung cae seumpamane dipateni. Supaya kak pihak ngurangna mau jadi gangguanana Nyai Guru. Nyai Putih Karoban ngaet ka Trenggono
bari harita